Cek cek jiwa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumarasun paluargi sadayana tepang deui di Padaringan Channel simkuring ngabawa masih setia di rencangan ku recang simkuring Uden McGregor. Gaya pakai jaket tuh. Tiris. Tiris nanti. Le, ya teh yang di hayam mal modolan. Polong Udah kurung hayam. atuh. Gaya Usaha gaya rada ikhtiar yang rada-rada pantes kumahakeun gitunya tempat sakieukeuna gitunya istilahnya usahakeun hayang katinggalina mantes lamun ningali di batur nih hararade gitu teh. ya sasieun sabanjeureun. Iya, eta urang Aya kamajengan aya hurung-hurung. urang teh siga nu nyalindung dina sasieun sabanjeureun gitu ya. Gitu. Alhamdulillah da inti nama namina podcast tanapi YouTube itu kan penting mah tina audio salerosna mah. Jadi alhamdulillah orang kan cuman asal aya audio na Rada mantes gitu nya. mantes welkeun we background nama gitu nyusul gitu. Nah, Ayeuna laras. alhamdulillah alat-alat yang mendukung gitu nya. Maksudnya mudah-mudahan katampi gitu kan. Ari suanten tos kadangu audionan saya gitu kan. Nah, teras visualna rada mantes mah jigana rada merenah. rada mana gitu. Teu isin teuing Nah, gitu teh gitu. siga di gunung teuing gitu. Gitu tah gini ngan Den. Mohon. Jadi orang ngebahas naon tuh ayeuna? Ngebahas naon atuh. Da urang ngebahas ayeuna teh da urang teh nya pas barang gawe itu istilah namanya kan. Barang gawe teh make alat tadi urang Sunda ge aya alat-alatnya. Alat-alat anu biasa dipake ku urang Sunda ti kapungkur tug dugikeun ka ayeuna aya sapalih deui. Memang tos aya seueur nu ical, seueur anu kagiri ku wanci kitu nya. Lain ku kagiri di ku Kagurutak ku zaman. kagiri di ku bangsa dengan. Oh lante tong kagiri di ku wanci ieu mah nu jelas mah. Da ayeuna lamun urang misalkan milarian ieu patik we. Patik teh salah sahiji pakakas paranti meulahan suluh. Jadi siga kampak tapi gagangna panjang. Ayeuna kan urang meulahan suluh saha? Da ayeuna mah geuning ieu oge na teh mirun seuneun oge nganggo gas pan ayeuna mah kan. Teu kapungkur mirun seuneun dina hawu nganggo suluh. Suluhna teh dibelahan nganggo patik. Tah, eta sapertos gitu ayeuna tapi kanggo jandan kaweruh ka rundayan urang ka handapna nya urang teu aya lepatna upami ku urang dibahas gitu. Betul. Laras. Ini orang ngebahas pakarang ya. Pakarang. Tak gitu. Pakarang naon wae cenah di urang Sunda teh seueur pisan memang kan urang mah kan orang Sunda. Ari ieu bahasana aya ieu teh aya lingkupanna teh. Dana pakarang, ari pakarang teh naon sih secara ieu? Pakarang ari dina ieu mah dina hartos anu saeuna mah nya anu hartos dasarna pakarang teh alat nu gakeun kanggo non salerosna bertahan hidup sih sabarana mah gitu kan. Boh kanggo perang atanapi kanggo hirup sadidinten. Pakarang teh alat anu ngagampilkeun dina kahirupan sadidinten gitu. Boh dina hirup sadidintennya biasa misalkan ngalasuluh lah mau kumaha gitu atanapi dugikeun ka alat-alat perang teh pakarang. Biasana kan pami alat anu rada komplit mah kan biasana di dulur urang anu kana proyek bangunan tah. Tah eta komplit sih si alat-alat. Tapi da kakasna benten sareng pakarang anu atanapi pakakas anu aya di anggo sadidinten atau misalkan ku tukang kayu kan misalnya aya tatah, aya kampak, aya naon. Memang aya eta bagian-bagian ini dibahas dina ieu. Tapi langkung seueur upami anu biasa dianggo sadidinten gitu. Nu umum lah nya. Nu umum gitu, tapi biasa dianggo ku urang Sunda gitu. Da duka siga sapertos nama di Nusanes oge aya pakarang ieu teh mung benten nami gitu. Teu aya teu nutup kemungkinan gitu. Ya naon wae cenah mang ude.
misalkan ayeuna urang ngawitan tina tatanen we lah. Nah, Tatanen misalkan aya nu namina aseuk. asik Aseuk teh jadi siga tumbak tina kai peranti ngaliangan geus kana liang deui eta apal ngaliang kan ngaseuk Simkuring cenah kantos. kita melak jagong kan sok diaseukeun Ya, ta cobaan perlu luka ieu perlu kan biasanya kan ieu lah nyenon heula teh galengan heula kan ya. Ya. Nah, gitu. tan cobaan tah eta alatna teh aseuk jadi tumbak tina kai jang melak palawija lah istilahna atau misalkan melak jagong Jadi melak fungsi nama jang kacang ngaliangan taneuh ngaliangan pikeun nyimpen binih binihna. tah binih nah eta Aseuk. namina aseuk Tapi teu bisa dipake nanaon deui nya aseuk punya. ya ngegebug orangnya bisa Maksudnya memang khusus dipake jang eta gitu ya kan. kulantaran dinamian aseuk jadi kanggo ngaseuk da salaresna bentukna mah tumbak pan ngan tumbakna tina kai aya misalkan kanggo nojos gitu biasa misalkan kanggo naon teh kitu atau tai sebatkeun kanggo ngagebug gitu Meni yakin gitu eta curiga. tah eta terus Aseuk. misalkan lajeng kana arit Nah, misalkan alat ieu kan arit mah pakaka sapotos bedog tapi melengkung pada apa upami bahasa Kamalayana meureun celurit celurit, sabit, sabit celurit biasa kanggo ngababad cukut atau nanti Ya. ngababad atau apa panen pare nganggo arit oge jadi pemeta si Ari atau sapatemon sareng Palu udah rada bahaya. Rada bahaya. eta motos benten deui ka dituna Rada bahaya. masih kena dina alat ieu alat kanggo tatanen aya oge pacul pacul pami kamalayeun mah pamiasa sadayana ge terus apal pangintennya pacul mah cangkul Cangkul. pangintennya paranti ngadongkel Anu, tanu kanggo tatanen oge atanapi ayeuna mah kan seseueurna mah pacul di pakotaan di dayeuh mah kan dianggo kanggo ngaduk nah gitu kan terus ieu nya terus ngagilir fungsina teh. Nah, Jadi gitu. ada kusabab kebon sawah eueuh. ngageser jadi ya gitu Terus beda-beda we kan simkuring Kang tos ninggal ka tukang akut gitu nya. Jadi aya nu sok narangkring geuningannya nya oh mohon kang Nah, gali cenah tukang galinya. Nah si Dorana gagal Dorana, nah, ya, si Dorana. Dorana teh pararonok pararonok. Nah, eta biasana kanggo ngagali anu jero tapi lebet awak gitu. Ya. Jadi henteu dukdak gitu. Aduh tahu menggagang apa aja. Tidak ada lagor atuh gitu. Dukdak batakna di pondokan. Tah biasana kan orang Sunda mah nya utamina orang Jawa Barat kan sok aya tempatan nya. Tah misalkan biasana tukang gali eta mah ayana ka wilayah Majalengka. Tukang gali hungkul gitu Iya, kan. Kan orang Sunda mah gitu aya misalkan tukang ngiriditkeun gimana Tasik. kayak gitu. Telepon biang. Oh gitu Tukang cukur. tukang cukur banyu resmi Garut Garut. Garut terus tukang dahar. tukang dahar Lo kabeh. kita gitu tapi orang Sunda mah gitu dah gampil lah Nya melian simkuring Kang tos ninggal oge daerah mana gitu si pacul nate etana teh Dorana alit pondok gitu nya. Si ieuna badag si non naon nanya nya paculna si paculna atau nanti badag eta mah jang tinu nya maksudnya beda lahana nu bade digarap gitu nya bentuk eta nage nyesuaikeun gitu margi kan ya eta kan ari pengalaman makan bentennya misalkan ieu butuhna nu kumaha tah kitu pasar ku rumaha gitu tah gitu eta pacul aya oge lajeng kanu rada aneh balincong balincong mah janten paranti nugar cadas bentuk nate sareng tihang nate sareng doran nate ngabentuk huruf P. Oh nyala iya biasana kanggo nugar cadas atau napi batu tuas tapi nu ngancur rada ieu nya rada kitunya ya rada melengkung sapertos ancor iya ancor laut ini oh iya naon teh
naon coba ancor pokoknya saya mah. Nah sih ngaranna teh Iya waranti kana laut gitu. nya Tah gitu. Pangbeberat. nya pangbubarat. Naon coba Bahasa ieu teh mangga pemirsa. Goblok ieu teh. Tapi ieu na sarua teh si ujung-ujungna. Henteu. Bedanya. Biasa nama anu hiji ya mencos. Anu hiji mah rada ieu rada siga tatah deui gitu. Siga pahat. Anu hiji mah lurusnya. Lurus, anu hiji mah pahat. Tapi teu patos ageng nya ieu na teh nya. Laras. Eta namina balincong. Sip. Aman eta. Terus aya bedog. Bedog mah tos ilah. Terus pada mapu pada terang sih. Soalnya masih kangge nama kan. Masih ayam masih gitu kan. Ya misalkan kita ngunjung sieunan bangsa gitu. Itu kan masih kena dianggo insyaallah. Nah, kanggo tawuran. Yang ngadek taeun gitu. Ngadek tangkal gitu. Ngadek tangkal. Nah, eta bedog upami bahasa Kamalayo nama golok. Pada terang lah insyaallah eta mah. Terus aya oge namina congkrang. Congkrang mah sapertos bedog tapi luhurna melengkung. Luhur ka handap. Ini jadi rada melengkung sapertos huruf J gitu. Iya kan bedog ieu. Iya. Melengkungna ka luhur ka handap. Oh, ka luhur. Nya ka handap ari ieu mah ji seseukeutna aya dina ngelukna. Oh, nya ka handap. Ka handap berarti eta teh biasa kanggo ngalasuluh. Ngalasuluh kaleuweung teh aya bari di rawelan teh kan bari di ieu di babad. Padahal ngabukbak jalan gitu nya ngeunaheunnya. Enak gitu. Jadi si melangkungna ka handapnya palebas seukeutna gitu. Mohon ka palebas seukeutna sapertos arit lah ya. tapi ieu mah siga bedog lebar. Panjang heula ari-arit mah kan langsung buleut. Ieu mah panjang. Nah, gitu biasa. Terus rek kanggo ngarawel irung. Salanjutna aya nu namina dekol. Dekol teh. Dekol teh sapertos kampak tapi belah dieuna palu. Nu ieu kampak nu belah dieuna palu. Biasana mah di talian dianyam ku hoe. Gagangna siga kampak lah kumaha. Tapi belah dieuna didamel palu. Nu ieu na kampak nu paling dieuna palu. Eta biasa kan dianggo ku tukang kayu lah. Nah. Tapi eta gede sapertos patik teu. Tanapi sagede kampak. Salah namanya saageng kampak sih. Kan biasana dekol mah rada lebar oge, rada ipis oge teu sa kandel kampak gitu. Biasana eta mah jang nya seueur sih aya gunana mah yang ngalasuluh lah ka pungkur mah gitu. Aya nu atanapi misalkan narokan suluh atanapi misang kanggo peralatan kayu oge biasa. Dekol. Maksakeun dekol. Gitu. Salajengna aya nu namina etem. Nah, etem mah ani kanggo nya kanggo panen parenya. Pare, tapi hiji-hiji sageges gitu. Kantos masih ninggal bentukna lah. Kantos ninggal. Ya gagangannya. Iya, siga ieu yang kanggo awi gini. Nah, gituan. Tinggal we di dia lah. Etem biasa kanggo panen pare. Sageges kira teh biasana digundukeun sih eta teh talian gantungkeun atanapi dialungkeun ka leuit misalkan gitu kan. Nah itu. Salajengna aya gacok. Gacok teh garpuh ageung. Tapi aya doranan panjang. Oh, sebabna gacok. Oh, adi cungkuring mah garpuh we nyoba. Aya garpuh aya. Garpuh mah biasana si ieu teh si garpuh mah biasa pananganan teh nya kanggo aya panyeklan siga singkup eta garpuh. Ari gacok mah lempeng. Doran. Siga doran. Oh. Nu ngabedena peda gagang naon. Kita gacok. Mohon. Salajengna aya gaet. Gaet teh lain anu nuduh-nuduhkeun dina eta. Gaet mah ieu sapertos arit oge.
ngan nganggo gantar. Hmm. Nganggo gantar misalkan urang hayang ieu aya tangkal teh misalkan dahana ngaroyom hayang dikurangan digaet. Oh, Jangan teh kedah naik karena ya. tangkal gitu tapi nganu Mundulur urang gantar. petani sawit ini kan laluhurnya. Tah eta seperti kitu tah siga kitulah. Tapi ieu nama biasa nama gaet mah upami sawit mah pan si pesona teh ipisnya. Kaos arit teh. Ya siga arit gitu. Ieu mah gaet mah rada lebar siga ieu siga tadi naon congkrang. Siga congkrang tapi langkung-langkung melengkung gitu gaet. Eta teh ngagampilkeun upami misalkan urang ya ngadongkang anu rada luhur, urang hoream naik misalkan di luhur aya naon misalkan aya maung. Ya mitoha turun. Tuh kana mitoha wae. Nu di luhur teh inget cari kakang ini. Turun. Tah 2000. Beli silet. Anu teu ngartos tah kedah ngartos aksakeun. Apalah orang Sunda mah. Turun. Tah 10.000 rencana jero. Calana ya kabudak mah nani naik turun geus silet. Tah gitu. Berarti siletnya jang naon berarti? Ngerok. Nu ngartos. Diperjelas we si Gencet kan. Ada oge da terang itu pasti kan beli silet gitu bisi. Salajengna. Aya nu namina gegendir. Gegendir mah biasana jadi paneungeul. Paneungeul kang paneunggeulna teh tiasa kang tina kai atanapi tina besi oge. Biasana lamun kanggo nancemkeun pasuk misalkan. Tako gendir. Sim kuring mah emut ngegendir teh ieu kapunggul mah sok nonton wayang golek. Aya geuning nusa Bimanya. Bima. Gada eta mah. Oh, tah mah gada. Gada biasa. Aya gegendir aya gada. Benten deui tapi bentukna fungsina kanggo neungeul sami gitu. Ya. Sim kuring mah eta disebut gegendir. Jadi katalahna teh mau itu kira mun Bima mau gegendir gitu. Mau gegendir. Padahal gada. Kayak kita bahas ke Bang. Ya sekalian we lah sekalian. Ya eta tuh gada kirang laku gitu gada mah biasana sok dianggona kanggo perang. Benten fungsi. Upami gegendir mah biasana kanggo ya masang paseuk atana pe masang pancuh misalkan gawir ieu na teh longsor di tangkal tanceban tanggal awi tinggal awi na teh. Oh iya meureun palu badag meureun nya. Kan aya geuning palu nu badag nu segede ieu nya eta mah jang ieu mah bentukna biasana mah martil. Biasana kotak aya panyapengan. Oh. Kotak aya panyapengan di handap. Jadi lain keluarga palunya. Sabarasa upami kana palu mah tebih deui. Nya tebih nya. Tebih. Ai fungsina mah jang nako, palu ge jang nako. Nya ari palu mah kan aya ieuan teras alit biasana kan gagangna alit kan. Gagang teras aya ieuan kan. Aya gegendir mah biasana gagangna oge ageung ngan teu saageng sirahna gitu. Ari palu sareng hapak mah kan letter T ngaletter T sareng letter T. Ya. Mun ieu mah biasana sakurelingna teh awas ieu meureun nya stick baseball tapi ieuna tapi biasana aya tinu gagang jeung ieu teh aya ieun aya endatan heula jual gede gitu. Ya. Gede. Itulah pokoknya mah. Kayak aya meureun gambarannya. Salajengna di urang Sunda teh aya gobang. Sok inget kana naon ngomong gobang. Gobang. Mesat gobang kabuyutan. Oh, be ingetna ka ieu preman pensiun. Kang gobang. Mesat gobang kabuyutan dina kawih barudak. Kaca lain. Mesat gobang kabuyutan. Gobang teh istilahna pedang bedog tapi panjang. Malihan mah abdi kantos ninggal gobang di kerajaan. Di kerajaan atunya ari ieu mah di Sumedang. Di Sumedang dugikeun ka 2 meter panjangna. Upami satahun sakali sok aya sok di ieu ngahaja dikaluarkeun.
upami telepatna dina suroan lah kitu nya. Muharaman. Upami ieu mah dikaluarkeun panjangna digotongna ge ku genepan ku tujuhan langkung lah 2 meter malah. Saking ku ageungna gitu eta ngangkatna oge. Eta si gobang eta teh kabayang baheula eta gobang dipake perang jalmi teh mun dibabad teh nya sakali ngababad teh genep saking ku badagna. Aya tiasa di uningaan ku pamirsa sadayana dina konten YouTube milarian gobang kabuyutan Sumedang. Eta na clue nama. Eta teh bakal keluar eta apa gobang teh digotong. Digotong ku seueuran gitu. Di Kesultanan ieu di Kesultanan Sumedang lah. Mana teh Bang gobang gocir. Masak gobang kabuyutan. Oh. Eta gobang teh pedang anu ageung anu panjang gitu. Eta gobang. Gobang. Rada turun tina gobang teh kana gobed. Gobed mah bedog tapi panjang. Tapi henteu sapanjang gobang. Dan paragin tekan kentang lain. Eta beda deui eta mah. Beda nu ieu nanti anu sprinkle. Sprinkle. Nya eta gobed. Eta ge gobed. Gobed kan gobed ka ayeunakeun gitu. Dan nu aslina gobed mah siga pedang tapi panjang. Oh. Siga pedang, siga bedog tapi panjang. Lebih lebar biasanya gobed. Kacim teh. Ayo orang siap-siap perang. Mau gobed. Gobed bawa. Matawa gobed. Carekan ku pemajikan anak masing-masing. Tarik ka mana? Tarik bantuan nu hajat tarik masak. Tapi ayahnya gobed eta nya gobed teh nya eta bedog. Bedogna teh rada lebar. Nya biasana mah henteu sakandel bedog ieu nya. Rada lebar tan panjang. Nya tapi nu paragin tekan kentang ge sami gobed. Gobed, tapi eta mah peso gobed lain bedog gobed ieu mah bedog. Lain peso di eta ge tina seng nih. Sengnya. Ngeunah pan eta mah mau gobed pan misalkan ka kebon awi teh. Yalah gobed naon? Gobed kan urang keur mahal ngebahasna gobed bedog gitu. Gobed kentang ge kan. Jadi bawaan eta mah kabeh dienakeun gobed kentang. Tah upami plus ieu teh kan haur teh set langsung sapat gitu. Nah, itu aja nu keur cingek. Teuing keur naon tinggal jangkrik lah. Mang. Lain kasih paten. Nya abdi ge kados gaduh carita kieu ieu teh aduh rerencangan ngadongeng eta mah. Caritana teh kieu aya budak angon. Pas keur ngangon kapanasan meureun kan aya panas mah kan ngiuhan nya tengah poe gitu kan kelir ngiuhan dina tangkal hanapeun tangkal gitu. Ari ieu teh masih kena nyekelan kene ieu nyekelan kene arit. Mainna teh bari ieu angin gitu kan bari ngabaheuhai gitu nya. Ayeuna ieu ngarokok. Tah ngarokok bari nyekelan arit. Tah ari keur ngarokok gitu si kalek ateul. Ieu bari ngarokok nyekelan arit kasudut kalekna dicabut ieu kasudut au gitu adieu teh atuh tilar dulu eta dongeng deket ka kitu cida wisan paham mun aya rohang anyar carita telenges atau nanti mah loba iya. Aduh eta kabayang itan kieu kan ieu da nyebutan mulu kerek bari nyekelan ieu nyekelan arit ieu dicabut dikasunut. Udah atas salajengna aya jara mah apal banget janggenya nalayan tah mah jala itu jara ieu mah jara mah jarum paranti ngesol sapatu jara. Ari lalakon wayang almarhum Haji Asep ini jara sabda cenah. Lain beda deui. Eta mah nami atuh. Nami. Ieu mah jara mah paranti orang ngesol sapatu, ngesol kasur, kapuk. Di kaputna kan teu ku jarum leutik pan, jarum badag pan, eta ku jara. Set aya gagangan. Aya gagangan terus aya ieun aya curekan kanggo ngaitkeun eta.
kanggo ngaitkeun benang kasurna gitu. Masih aya tuh, masih Aya ngical oge. Salajengna aya kampak, kampak mah nya. Apal pangintennya? Kampak naon kampak? Nu kumaha? Kampak teh sejenis. Kampak mah sami lah, kamang Ya, ayeuna ge kampak. kampak kan. Kampak mohon. Tapi di urang Sunda ge kampak Ya, sami. maksudnya. Jadi pakakas anu kumaha nya hafal sih ngomong asal ge tapi urang kudu tetep ngajelaskeun pan. Kampak teh paranti malahan kai, malahan suluh tapi di dieu lah. Kan anu tugas tukang edit. Nah, kampak teh tadi raya raka sareng rakana. Gobed. Loh sanes. Patik mah panjang, Nah. kanggo Patik mah gagangna panjang. panjang. Sareng dekol oge. Nah, Dekol oge kan kampak tuk ieuna nggo palu. Nina palu pangker. Salajengna urang Sunda oge nya gaduh keris gitu. Sosanajan langkung identik upami keris teh sareng Jawa. Ya. Di urang Sunda ge aya keris. Keris mah gitu pakarang kanggo perang atanapi ya, kanggo nusuk bentukna muringkel. Gitu. Anu kapungkur pan kasaktena sepuh-sepuh ruang kapungkur kan nyekeutkeunana oge kan nyieun keris teh henteu ditakol gitu tapi ku tangan we kieu. Saking ku ieuna saking ku saktina matak dina kerisna teh aya tapak ieu tapak non ieu teh sidik jari. Saking ku jadi bukti pan bahwa nyieun teh di kieu gitu. Aya atapak sidik jarian gitu. Ta eta anu ieu mah matak sararakti kasakeun kolot-kolot urang baheula teh kitu. Nah, biasana ada saleresna mah urang Sunda mah pan jang perang teh alatna teh nya kujang gitu. Kujang karang cangkrawangi ya. Kujang mah ya pada hafal pengentennya dina lambang logo Jawa Barat ya aya kujang. Eta teh kujang mah biasanya kan teu mungkin lah lamun kujang kanggo ngadek kan. Ya. Tapi lamun kanggo nusuk tah gitu. Orang Sunda mah henteu dikadekeun alatna ditusukkeun tapi langkung teh kitu kapungkur mah kan kujang teh sararaki cenah. Jadi dengan ukur ditusukkeun bisa hiber istilahna mah. Carios nama cenah urang saurna gitu. Keris. Salajengna aya nu disebat kikir. Ieu mah jang nyeketan kanggo nyeuketan ragaji. Kikir. Aya kikir, aya cihcir. Nah, sami benten. Cihcir mah sato. Tapi kikir mah paranting nyeuketan ragaji bergerigi eta nadanya. Salajengna aya linggis. Nah, apa cerita orang makan linggis? Kumaha tah? Atus apal eta pada apal. Gitu orang itu bisa ngalior cenah. Doang linggis. Itu linggis itu biasa ngalior. Aya linggis mah sapotos tumbak didamelna tina besi. Full besi eta mah nya besi isinya sanes besi pipa. Besi isi di anggona kanggo nugar cadas sapotos balincong gitu tapi ieu mah bentukna tumbak. Aya nu tumbak, aya oge anu ngeluk gitu linggisna teh aya kanggo nyokel paku gitu. Seukeut nu handapna nu luhurna mah kanggo nyokel paku, biasana mah kanggo ieu oge kanggo ngagali. Ngagali taneuh, ngagali salajengna aya peso. Irit teh peso mah pisau bahasa Kamalayon mah. Anu biasana di anggona mah rupi-rupi kan peso oge nya. Ya peso dapur. Eta mah kanggo ibu-ibu di dapur. Peso raut kanggo karajinan atanapi kanggo ngaraut kai atanapi awi atau kanggo ngukir oge rajin wayang misalnya. Mohon tah kitu aya kabeh dieu namakeun kan aya peso cutter lah, aya naon peso naon deui gitu. Bulan aya dulur peso daging di wewengkon itu mah
peso teh pakai mayar Kanggo naon? di Filipina. Kanggo Mayar. mayar. Iya, 2 peso. Oh, eta. 3 peso. Mana teh kieu. Ente ieu sabaraha nya? Ieu 2 peso. Nah, 2 peso. 2 peso gitu nya. Laras. Di Filipina. Filipina tebih dari urang. Tama dulur urang eta. Aya oge rajang. Rajang mah. Rajang ge 3 peso. Tapi lebar rajang mah. Dianggona kanggo nyiksikan. Nu paling sering rajang mah dianggo kanggo nyiksik bako. Oh, no. Lebar sih ieu teh. Oh. Eta peso rajang. Gayot sih eta. Ya nu seukeutna. Oh nya. Sakarada hariwang gitu. Eta rajang mah nya itu kanggo nyiksikan. Tapi kadang henteu kanggo ieu, henteu kanggo bako hungkul kan. Kadang-kadang kapungkur mah kanggo nyiksikan daging oge ngincang gitu kan ngarah bubuk gitu kan. Ciga ieu berenya aya mah nu dulu urang semen di medsos teh nu di Cina gini kan koki-koki na teh Pesona teh nya borodag kadang-kadang dikeke dua geuning di deket hancur gitu jeung talenan. Eta salajengna aya nu namina rimbas mah sapertos pacul alit tapi kanggo natahan kai. Tukang kayu lah sok nyarana rimbas jadi siga pacul bentuk nama tapi kan aya nama kanggo kampaknya siseueur namanya tah eta mah kapur mah nganggo rimbas cenah teh mah besok ninggal teh dina pengrajin ieu parahu. Mohon. Kita tarik ke dieu. Eta tadapi anu dulur orang di anu nyen sagu. Nah kan tina kainya, si kaina teh di eta dieu lah di nya rimbas eta diolahna teh gitu kan. Sapertos gitu. Eta rimbas. Jantan bentuk nama siga pacul, pacul ngan alit nganggo cecak. Salajengna aya nu namina tameng. Nah, tameng mah nya Kapten Amerika. Tameng gitu, tameng seperti Kapten Amerika lah, senjata Kapten Amerika lah eta tameng kan. Rupi-rupi kan bentuk nama kan. Biasana tiap kerajaan gaduh tameng sewang-sewangan gitu. Aya nu bentukna kotak. Aya nu mah malihan tameng ayeuna begini dina akrilik gini kanggo ngahambat demo. Eta kan tameng oge kan. Mun kapungkur mah kanggo perang dikatuhu bedog di tameng bari di tukang ngadaplok lentog gitu. Gitu. Cina aja. Gitu. Eta tameng kita. Salajengna aya tatah. Tatah mah apalah tatah mah. Jadi pahat kanggo kai. Nah, pahat kanggo kai. Biasanya kanggo tatah. Ari nu jang tembok. Pahat. Kan upami tatah mah kanggo kai, misalkan kanggo ngadamel kusen, ngabolongan kusen nganggo ngeliangna teh kanggo ditakol biasanya kan tatah mah kan gitu. Salajengna aya gondewa. Nah, gondewa mah mesat gondewa. Oh. Nah, eta gondewa mah anu ieuna teh anu nganggo talina kanggo ngabentangkeunana upami busurna di urang Sunda mah namina jamparing. Oh, jamparing angin-angin. Tah, jamparing mah mata panahna. Jamparing. Ruruhit nu luhurna nu mensosna ruruhit. Ruruhit panah nancebna rarahit maneh. Eta ceurik eta. Gaduh acukna eta. Tah gitu. Dewa tanya gondewanya. Gondewa sareng jamparing sasatel eta mah. Duanana teu aya manfaatna. Teu bakal kirang manfaatna upami teu ngahiji gitu. Sapasang eta mah gitu. Paling oge misalkan urang gaduh jamparing nah hungkul kanggo naon guna. Nyokelan taneuh mana melak cengek bareng kitu meureun. Gondewa dipake naon? Bae ngarebab. Biasa janten. Ngang moal disadaa. Ngarebab mah kudu kubuntut kuda teh. Salajengna aya tumbak. Tumbak mah apa?
tumbak mah biasana pakarang anu biasa bentukna panjang aya gagangan panjang di luhurna mencos biasana di luhurna teh nganggo beusi nya. Nah eta nu siga ruruhit panah deui tapi langkung ageng gitu biasana kanggo perang tumbak. Tapi biasa sok dianggo ponggawa kapungkur mah kan jarang nyanak bedog. Bedog aya ngagaplek tapi nu dicekelna mah kan tumbak. Tumbak teh dia ameng. Entok kan di tukang. Anger entok di tukang. Itu mah biasanya nu barisan pertama lah prajurit. Ilmu perang teh manehna nu. Bangkeulana gitu bangkeulana. Jadi lamun datang panah teh bangkeulana. Eta prajurit ieu. Nya tumbak ongko ieu non. Bedog aya, tapi kan bisa tumbak ngacleng kan gitu ke bedog gitu. Oh, ka hati bungsi entok gitu. Yang sareu wae saya entok. Eta. Siga gitu. Cenah. Tah kitu. Sabalosna masih seueur keneh ieu teh nya pakakas atanapi pakarang orang Sunda, tapi ayeuna seueur teuing ieu teh ieu panjang teuing. Mending disarung semua ku pawean. Pang panjangna ya hampir tuh seueur 40 menit ya. Ya gitu, tapi memang seueur pakarang. Margi urang Sunda mah sanes urang Sunda hungkul lah setiap jalmi lah peryogi pakarang teh gitu. Ngagampilkeun kana pakasaban dina kahirupan sadedinten gitu da. Ayeuna oge salaresna mah pakarang-pakarang ayeuna ge seueur. Mung ayeuna mah kan rada kabeh dienakeun mah kan anu rada modern cutter gitu kan. Ieu teh si alat-alatna teh pan ayeuna mah misalkan pakarangna naon mos. Eta teh pakarang salaresna mah pan. Tanapi tiasa Atanapi pakakas kapungkur tapi tos modern. Nah, seperti jang ngaieuan batu naon ngaran balincong naon. Ayeuna mah gitu anu deredet gini. Nya tak gitu kan. Jadi kan versi modern tina pakakas kapungkur janten di kumaha supados langkung tadi kan supados langkung ngagampilkeun dina kahirupan sadedinten. Ayeuna kan langkung misalkan seperti kan kapungkur ku balincong misalkan nugar teh ayeuna mah nganggo alatna di kitu nya deredet. Mohon aya nu langkung umpami misalkan kanggo nugar gunung pan aya ku dinamit. Eta teh pakakas. Nah gitu Bang gitu. Sakitu heula pangmiarsa sadayana kantun dieu lah di Sarungsum wae pamisakan aya nu ieu aya nu aneh deui di wewengkon masing-masing mangga di Sarungsum. Mun alhamdulillah teu karos tos ieu konten panjangna ieu ting beda suasana enggal berenanya jadi rada kecanak iya ya. Siapa tuh turun kemudian perantau sharing sareng urang sadayana perkawis pakakas tapi pakarang anu biasa dianeh ku urang Sunda boh nu kapungkur boh nu masih keneh di anggo ayeuna poh nu tos teu aya tapi masih cumenang aya keneh. Mudah-mudahan aya manfaatna atur nuhun ka para pamirsa nu parantos manco ti kawitan mikalekasan bobosa panon sareng sapakan Dadagung cukup lumur di mar pangapunten Bapak Ibu sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.